dilebarkan dibukakeun pintuna rahmat Allah komo deui urang nyaah ka jalmi ta eta da intina ibadah mah kadinya nyaah apa pada urang da Allah mah teu perjogieun ibadah salat teu perjogieun puasa Allah teu gaduh teu perjogieun da magoni teu perjogieun Allah haji pahala haji tapi naon ibadah teh jang urang salat jang urang puasa jang urang zakat jang urang haji jang urang anak naon robah akhlak urang di mana urang paratos robah nyaah we ka tatangga tah eta jami nu bakal aing rahmat Allah di mana urang nyaah pada urang nyaah anu janten sepuh urang nyaah anu janten raka-raka urang nyaah ka tatangga urang nyaah pada urang ieu mah ngaji balik pangaosan ngahina batu eta teh jami teh kitu teh hideung asa panglobetna surga asa manehna pang islamna batu teh neraka we batu teh neraka manehna we pang surgana teh hane da teu apa emang Allah masahan surga ka saha aya jami nu dipasang kunci surga ku Gusti Allah teu aya eta teh tos tetegenan kana amal teu keneh lamun urang tetegenan eta teh tos sakedik rahmat Allah tos sakedik roja kana rahmat Allah Cing, ibu nikah kapungkur jeung bapak. Hari nikah teh naon cita-cita teh? Hayong gaduh murang kali. Intina kadinya hayong gaduh turunan. Aya jalmi anu nikah teu gaduh turunan? Oh. Aya jalmi teu nikah tapi gaduh murang kali? Aya nguput teh Indonesia murang kali. Aya jalmi nu gaduh lahir tapi teu gaduh ibu sareng rama. Aya Nabi Adam. Teu gaduh ibu teu rama Nabi Isa alaihissalam. Tah eta teh naon? Ulah tetegenan kana amal urang. Lamun tos tetegenan kana amal urang, tah eta teh tos nukson roja. Sakedik pisan rojana ngarepkeun kana rahmatna Allah. Enjing ibu teh senam pagi panusum senam pagi ajojing kan adanya ajojing pak resep ada teh naon olahraga naon olahraga teh cara sehat aya jalmi anu tos olahraga teu damang aya jalmi nu tara olahraga tapi sehat aya tara olahraga maneh nama tara ajojing tara jalan-jalan di imah we ngaceblok tapi sehat hirup teh gitu aya tapi olahraga teh ikhtiarna naon ngarah sehat tapi sehat teh lain ladang olahraga di mana tuh sehat teh disehatkeun ku Gusti Allah kitu teh intina mah lamun gade tegan sehat teh kulantaran olahraga teu sakedik jalmi nu mengbal maot jangan menukar sapedahan mau engkau cenah sehat. Tah didinya urang teh diemutkeun. Lamun teh urang tetegenan kana amal urang eta teh nyakedikeun rahmat Allah. Rojana tos sakedik kana rahmat Allah. Ibu berdoa ngadoa hoyong diijabah. Moal dinten teh ngadoa teh teu eureun-eureun. Ka Gusti Allah teh. Enjing-enjing tos subuh doa. Duha ngadoa lohor ngadoa deui datang asar aban ngadoa maghrib ngadoa deui isya ngadoa deui salat witir ngadoa deui tahajud ngadoa deui beres maca Quran ngadoa deui menit teu bosan eta ngadoa kangge naon eta doa teh hoyong diijabah ku Gusti hoyong urang teh mun ibu ngadoa hayu rezeki Gusti hayu rezeki teh ayeuna aya jami nu diijabah doana tara ngadoa aya gitu ari ijabah teh ladang doa tapi Gusti Allah masihan Gusti Allah masihan artuna bari Gusti Allah masihan geus eta ngadoa entong pedah da ngadoa mah ibadah ngan urang ulah tetegenan ijabah doa teh ladang doa. Nah ibu teh beunghar abdi mah da sok maca waqiah 40 hiji balikan unggal asar. Nah eta tetegenan kadinya kana amal. Da seueur jami nu beunghar tapi tar maca waqiah aya. Seueur eta nu deueuh Korea osok salat duha. Osok maca shalawat qaryah, osok maca waqiah
cara pasti takdir itu si Allah ya dan doa teh eta teh ibadah ulah ngaleungitkeun kana amalna ngan di mana hasil tah ulah tetegenan kana amal di mana beunghar di mana pinter di mana soleh di mana gaduh murang kalih di mana gaduh kesehatan di mana hirup panjang eta teh dipasihan ku Gusti ta inda wujudi jalal di alam dunia mah sadayana ge bakal aya tungtungna ngangkeun pinter aya tungtungna pikeun ilmu nama luhur bahkan kitabna seueur di luar kepala tapi aya tungtungna naon pikun ya cek isine teh karampan jantan carogena bapak adik bapak nah karena nyium mama geus hilap karena nyium mama da biasana masuk nyium mama ngalinten teh kumaha cek bapana anda bapak ge ngalinten nyium mama esana sok dicium ku bapak oh pembantu na urena naon eta teh parantos pikun sing kana mah cerisina tambi ilmu lami kalamian leungit ilmuna akhirna naon pikun aya tungtungna dipasihan kakayaan aya miskinna sok tinggal anu jalmi beunghar kapungkur nah beunghar salamina moal aya tungtungna naon miskin sehat aya teh damangna ada ramah alhamdulillah di pasar kita mang teh ibu cing